Sampurasun Pangwilujeng ka Indung Raspi simkuring ti pupuhu Sanggar Seni Sunda Tresna Galuh Winaya nu anjerekna di Padaherang ngawilujengkeun ka Indung Raspi maestro seni buhun ronggeng gunung Pakidulan anu aya di Provinsi Jawa Barat anu seja minton di negara deungeun nyaeta di Australia. Mugia Indung Raspi miwah para kanca sadayana dipasihan kalancaran kasehatan palawasna. Sakitu nu kapihatur sumangga bilujeng-bilujeng angkat simkuring mung tiasa ngadoakeun letebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nami Dastaga Utama ngabas BUMN sekaligus pers panggugah rasa ngawilujengkeun ka kersana Mih Raspi sang maestro ronggeng gunung Indonesia anu mana mantena bade magelaran seni di Australia selaku duta seni di Indonesia. Mudah-mudahan aya dina kalancaran kasalamatan sareng gampil milik rezekina. Seni jadi ciri ajen pribadi hiji bangsa, pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana. Seni Sunda jaya di buana. Ayo semangat Mih Raspi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggon simkuring ieu anu darsana selaku juru kendang di Kabupaten Pangandaran seja ngadedel atanapi jurung doa ka Mamah Raspi selaku maestro ronggeng gunung di Tatar Galuh Ciamis anu seja angkat ka Australia. Pamudah-mudahan Mamah salamet di perjalanan kalayan dugi kanu dituju sareng acarana lancar kalayan salamet teu aya gangguan itu sinareng ieu. Oge samulih nati Australia dugi ka lemah caya sing aya dina kasalametan. Atur nuhun, mudah-mudahan ngajantenkeun aspirasi kangge para seniman khususna nu aya di Tatar Galuh Ciamis. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.